Mitra sadaya nuju ngabandungan dongeng Mang Jaya di Mang Jaya Official. Nyaita carios nyambung nuju dihancak ku Mang Jaya teh carios nyambung nuju dulna gara-gara harta. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-57 para mitra. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-56 ayeuna ngahanca bagian ke-57. Mangga atuh hatur nuhun sakali deui ku Mang Jaya dijelaskeun para mitra yen Mang Jaya teu ngadongeng deui ayeuna. Eta dongeng-dongeng zaman Mang Jaya kapungkur siaran di radio. Kitu nya para mitra, kitu. Janten Mang Jaya ayeuna tugas di Mang Jaya Official teh kanggo buka bae cenah. Preambul buka buku cenah. Aduh buka di mana dongeng cenah. Kitu nya para mitra dina acara Mang Jaya Official oge. Margia aya pembukaan dongeng mah dina bagian kahiji biasana. Namun para mitra dina acara Mang Jaya Official nya dibukaan ku Mang Jaya gitu. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun para mitra mangga dongeng nu judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-57 urang lanjutkeun deui wilujeng ngadangukeun. Kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-57. Mangga dongeng urang lajengkeun deui carios nyambung judulna gara-gara harta. Atuh para wargi sadaya ieu dongeng karangan Uwa Tatang nincak bagian ke-57. Harita Letnan Jaka marentah ka saurang anak buahna nitah nyusulan Sersan Mayor Abdurrahman alias si Cipe. Teu hararese anak buahna ini trek nyusulan Sersan Mayor Abdurrahman. Nu teu sakumaha lila guru tak datang kalawan ngareretan ka si Oded jeung ka Guni. Kunaon ieu teh Let? Tanya Abdurrahman alias si Cipe. Bari rutret ka si Gundi jeung si Oded nu keur tarungkul. Ieu nu karasep ngadon galungan di buruan imah pajat mah. Bieu kukuring si Oded ditanya pasualanana, ari ceuk manehna tong wakananya ka manehna. Leuwih ti heula rek nanyakeun mah ka Mayor Rahman. Sabab Mayor Rahman anu nyaho kana pasualanana. Eta kunaon bangna si Oded jeung si Gundi ngadon galungan teh? Letnan Jaka netep seukeut ka Sersan Mayor Abdurrahman. Teu hararese barabat ku Sersan Mayor Abdurrahman dicaritakeun pasualanana. Yen Gundi ngayakeun laporan majarkeun si Oded. Sok sare sagebrug jeung Eulis Wiwin. Nu kabeneran harita Eulis Wiwin jeung Abah Jatma Araya. Puguh Eulis Wiwin nafsu. Kalawan pokna bari nyuntrungkeun sirah Gundi nu keur tungkul. Gagah abah ngomong teh sajurig. His. Cicing heula ilis cicing tong pipileun ceuk Letnan Jaka lalana. Atuh Sersan Mayor Abdurrahman nuluikeun deui caritaanana. Geus kitu Letnan Jaka nanya ka Gundi nu keur melengu. Bener maneh laporan ka Mayor Abdurrahman? Gundi, pokna sedeng Gundi teu sakemek oge ngomong. Tonggoy we melengu kawas bueuk meunang mabuk. Atuh Letnan Jaka pokna deui ngomong atuh Gundi. Lain ngabige wae si laing teh. Bener si laing laporan kitu ka Mayor Rahman? Tapi Gundi tetep teu ngomong atuh ku dasar kitu si Oded pokna bari ngajejak Gundi mending ngagulit. Ngomong sesetan belang, lain ngabige wae sia kawas nu teu gableg sungut teh. Geus ke cicing Oded cicing. Na bari ngajejak Gundi mending ngaguliti. Ngomong sesetan belang, lain ngabige wae sia kawas nu teu gableg sungut teh. Geus ke cicing Oded cicing. Maneh tong pipileun. Pokna para mitra sadaya. Atuh Letnan Jaka nuluikeun omonganana. Pok ngomong Gundi, bener si lain ngomong gitu ka Mayor Rahman? Sumuhun Pak, tembak Gundi dina nyaritana teu tatag siga nu kasiman. Koplok sia, nanaonan si lain make laporan kitu sagala? Bari nu dituduhna ku si lain teu rumasaeun. Naon maksudna si lain boga kalakuan kitu? Pantes si Oded rek nyen tinakan kitu ge ka si lain. Ari si lain teu ceureg mah. Ya Gundi, rek ngayakeun laporan ka pamimpin mah lain urusan nu kitu euy. Urusan nu nyangkut jeung perjuangan. Samodel si Raing mere laporan perkara kakuatan musuh, perkara cicingna musuh.
laporan kitu nu hade mah ari laporan urusan nu kitu patut manaon untungna sia na bakal nambahan alus sia kana kondite si laing na baris ditaikeun pangkat si laing teh cek Letnan Jaka bari terus mencerong ka Gundi ari eulis Wiwin pokna meuni gemeseun aker ka si Gundi eta panginten wireh anjeunna aya harapan ka abdi ku abdi teu ditampi ke heula abdi kedah nampi kana harapan anjeunna mah komo bari abdi luas ngudar gelung mah kajen padungdung abdi mah amit-amit bararaid deing dari abdi kedah kapimilih ku anjeunna sanes abdi saperos kieu oge moal bade ngamumurah diri ka lalaki granyul moal cek eulis Wiwin rada juba jebi samalah karep nama lamun lain hareupeun komandan mah geus sayang nyiduhan bener-bener ka si Gundi atuh geus kitu mah Gundi jeung si Oded dibere perhatian ku Letnan Jaka babakuna mah nu dibere perhatian teh iwa si Gundi sangkan manehna ulah sakali-kali deui kumawani ngalaporkeun babaturan anu teu jelas kasalahanana sabab cara kitu teh kaasupna fitnah lamun sakali-kali deui Gundi nyieun kasalahan komo nu nyangkut paut kana urusan korps diancam rek dilepas tina kapangkatanana atuh harita Gundi janji turmenta dihampura ka si Oded kalawan terus baralik ka tempatna sewang-sewangan kitu deui si Oded jeung eulis Wiwin katut Abah Jatma ge barali datang ka imah nyampak maunah keur ngajejentul di dapur bari suku katingalina masih keneh ngaroroncot reuwas ku perkara tadi si Oded galungan jeung Gundi ya Allah Gusti nu Maha Agung mama meuni asa teu pararaguh rarasaan jang Oded ningali jang Oded jeung jang Gundi galungan teh eta kunaon atuh pasalna jang Oded cek maunah bari neuteup kana beungeut si Oded sedeng nu nemalan mah eulis Wiwin pokna eta saur Kang Oded mah si Barwes ngadon ngalaporkeun teu pugu ka Mayor Rahman cek eulis Wiwin diuk dina samak ngarendeng jeung si Oded saha si Barwes teh euis maunah ngareret ka eulis Wiwin mun si Barwes teh si Gundi mah Gundi ngalaporkeun naon atuh Gundi teh ka Bapak Mayor teh maunah terus neuteut moy ngalaporkeun eta majarkeun Kang Oded sok monok sagebrug jeung saha jang Oded sok sare sagebrug teh euis mun majarkeun teh sok monok sagebrug sareng abdi cenah mah amuing nah jalma teh kawas nu teu hidang we nya make ngalaporkeun kitu sagala paingan ku jang Oded dicecer ari kitu mah kalakuanana nah jalma teh teu sangka teuing boga hate sulitnya bari ka babaturan sorangan nu kitu nu disebut sulit ati balang bayah teh eta kumaha cek Bapak Letnan teh euis nya disusulan ku Bapak Letnan ge kalayan dipasian perhatian pami anjeunna midamel kalakuan teu leres deui bade dipecat tina kesatuanana malih tadi mah ku abdi ge dijejek we bobokongna mah puas teuing eta dijejek teh ku suku euis cek mauna atuh Abah Jatma salakina pokna ari mana kawas nu lieur we kawas nu lieur kumaha ari abahna da kuring teu lieur teu reuwas kareunakeun babakuna mah cek mauna bari ngareret lain anjeun lieur ngan eta we mah ke nyebutkeun dijejak ku suku sagala nya heueuh atuh ngajejak mah ku suku moal nya ngajejak ku irung temal Abah Jatma atuh maunah nyikiki kalawan pokna da heueuh nya nu dimaksud tadi dijejak teh ku euis kitu cekeng teh cek maunah bari nepak kana tak-tak Abah Jatma kalawan pokna deui bari ngareret ka eulis Wiwin geus kitu kumaha si Barwes teh euis nya teu kumaha tos kitu mah anjeunna mun hapunten ka Kang Oded kalayan janji moal sekali-kali deui temal eulis Wiwin ngan kadewe sing ati-ati jang Oded bisi manehna ngunek-ngunek ngabonggaan ieu naon teh ngabongohan ka jang Oded ngabonggaan sifat delekat hea daya paribasa laut jero bisa diteleuman hate jelema mah sadadan deet gitu bisa kakobet sanu nyaho manehna boga hate keuheul ka jang Oded tapi kitu nage lain mangarepkeun ngan bisi ieu mah bisi nya abahna nya punya puguh we atuh ai carincing pageuh kancing mah kudu carincing pageuh kancing saringset pageuh iket pokona mah urang teh kudu hati-hati babakuna mah nu penting mah bisi aya naon-naon da sanu nyaho atuh kana si ate batur aya paribasa tadi ge pa disebutkeun gumana leuwih jero bisa diteleuman hate jelema sanajan deet teu bisa kakobet kitu temal Abah Jatma
tuluy init katampian sabab geus burit. Samalah si Oded ge teu lila nuturkeun ongkohan bajuna belewu ku taneuh kebul urut galungan jeung gundi. Nya geus kitu mah sorena si Oded langsung nyarita ka hareupeun Eulis Wiwin paduduaan. Nu maksudna marek terus miharep ka Eulis Wiwin. Atuh Eulis Wiwin narima kana harepan si Oded. Ngan si Oded menta tempo handapna 3 poe luhurna saminggu, rek bebeja heula kanu jadi indung bapana di lembur. Samalah Eulis Wiwin oge, make hayang milu ngan dicare ku si Oded. Kitu sote lain embung dipiluan tapi karunya bisi capek kawan tu kalemburna si Oded teh jauh, jeung hariwang inggis tepung jeung gorombolan, sabab nyorang pagunungan. Malikan kana perkara gundi nutas galungan jeung si Oded, turges dibere perhatian ku Letnan Jaka, isukna rebun-rebun keneh babaturanana jeung nu boga imah canyararing, geus ngejat nu maksudna mah para wargi sadaya kabur samalah make pakaian anu boga imah sagala jeung mawa hayam 3 siki. Harita si Gundi ngejat nati panganyerkan teh lain balik ka lemburna, tapi ngadon ngadaptarkeun diri jadi tentara kenil, parang tepung jeung lanceukna nu ngaran Dudung, manehna geus lila jadi kenil tur pangkatna kopral. Puguh we keur pihak musuh mah ngarasa bungah aya bangsa urang asup tantara teh, eta da eta boga pikeun pituduh jalan. Samalah harita keneh Gundi dibere pakaian dinas, baju jeung calana loreng kalawan dibere sanjata tur pangkat prajurit. Pangrasa manehna mah lanceukna nu ngaran Dudung atoh, tur ngarasa senang jadi tentara kenil teh da eta pakaian dibere aya kandua setelna. Dahareun teu kurang, duit dibere. Tapi teu dipikirkeun cara kitu kaasup jadi pengkhianat bangsa, beunang dipake bebegig lamun bebegig teh mah ku pihak musuh. Kira-kira saminggu lilana Gundi jadi kenil, isukna terus init, jeung kumpeni aya kana 100 urang narek nyerang ka tempat pasukan Serigala Putih, nu dipingpin ku Letnan Jaka. Harita kumpeni nu rek nyerang ka pasukan Serigala Putih teh sabagian tarumpak truk, aya 3 truk nu dihareup dikawal ku pasukan Panzer II. Para mitra pamiarsa, teu kacaturkeun di jalana, pasukan kenil geus tepi ka wates pertahanan pasukan Serigala Putih. Saurang kompeni Belanda pangkat sersan mayor turun tina truk tuluy nanyakeun ka Gundi, palebah manana ayana pertahanan Serigala Putih. Atuh ku Gundi dituduhkeun lebah-lebahna, geus kitu sersan mayor Walanda naik kana ieu para mitra kana panser tuluy ngeker. Bereh katingali hadi hiji lembur loba lalaki nu keur marani di walungan. Si horeng nu keur marani teh anggota pasukan Serigala Putih. Belenyeng sersan mayor kumpeni lumpat nyamperkeun ka anak buahna, kala wanita tarurun. Atuh anggotana jelung-jeleng laluncatan tina truk terus narae ka pasir. Sedeng 3 panser geus dibalikeun ka beulah kulon jeung ka beulah wetan. Nu hiji ka beulah kaler geus kitu mah teu loba aturan deui. Harita keneh sersan mayor kumpeni mere aba-aba kanu nyekel mortir geleger mortir ting geleger. Ngahujanan anu keur marani di walungan. Anu puguh nu keur marani ting beretek lalumpatan. Geus kitu mah berebet ti beulah kaler bren ngaberebet. Geleger mortir ngahantem ka pilemburan. Nu akhirna anggota pasukan Serigala Putih pahibut bari cugceg kana senjata. Atuh Letnan Jaka marentahkeun ka anak buahna dititah malunur harita keneh. Kitu di Letnan Jaka jeung sersan mayor Rahman mundur, sedang anak buahna tiluan ngabekaskeun seten lamun ngahadang teh ngahadang pihak musuh, sangka nu jadi pimpinanana bisa mundur. Sanggeus aya di tempat anu nagrak derwe bertempur, meni harita teh para mitra sadaya rame naker. Sora pelor ti ditu ti dieu atuh ting sariem. Campuh antara sora-sora bedil jeung atuh senjata-senjata. Ngabaur ngajadi hiji. Rahayat pating buriak lalumpatan, pada nereangan panyumputan. Da geus biasa lamun aya kajadian kitu, rayat-rayat sok asup cenah kana kamalir. Tempat nu geus disadiakeun lamun dina kaayaan ribut. Pikeun nyalametkeun diri masing-masing burber kaditu kadieu bari awewena sabagian ting jereri. Atuh nu ngagegero anakna bae aya,
Kaum lalaki aya nu memanggul kasur anu gembolan pakaian, malah aya nu ngagugusur doma, malah aya nu lengoh teu mawa naon-naon pisan. Estu sabele genjeurna lain bobohongan, sigana teu nolih kana harta asa dirina salamet. Kitu sifat jalma nu teu pidunya mah, salamet dirina geges untung. Najan pasukan serigala putih nu dipingpin ku Letnan Jakalalana ngayakeun perlawanan ka kulantaran pihak musuh, nu sakitu lobana tur ngahujanan ku pelor senapan mesin jeung mortir kitu deui ti panser ngahujanan pelor ka eta lembur. Katambah-tambah datang kapal udara Mustang ngaragrag-ragrageun bom nepi ka loba imah nu ancur jeung loba nu kahuruan. Akhirna Letnan Jaka cocorowokan nitah mundur ka anak buahna. Mundur! 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 Bari nyebutkeun mundur teh manehna nemakan ku seten. Atuh anak buahna pating buriak malundur. Tapi ka eueuh jalma saurang-urang acan. Atuh rahmat aya nu rakyat lo anu korban genepan. Di antarana aya awewe duaana atuh para mitra ngagoletak di buruan. Harita kumpeni walana asup ka eta lembur bari culang cileung. Ari Guni jeung Dudung nu jadi kenil ungah ka hiji imah. Tayalian imah nu dicicingan ku Letnan Jakalalana terus ngabubat babet angel jeung kasur. Bupet dibukaan maksudna rek neangan dokumen, tapi eueuh sacewir-cewir acan. Aku rikat-rikatna anak buah Letnan Jakalalana mawa dokumen jeung bandera merah putih. Teu lila Dudung jeung Guni tarurun deui kalawan malik-malikeun layon. Nu narangkuban malah aya nu ditoker sagala bisi hirup kene. Geus kitu kumpeni walana baralik deui ka jalan rek narae kana truk. Ari Dudung harita aya di rungkun para mitra, ningali aya rungkun oyag-oyagan, gancang kumanehna disampeurkeun anabreh teh horeng saurang lalaki. Anak buahna Letnan Jakalalana nu katela Sukri teu kaburu lumpat sabab sukuna katembak. Ku dasar kitu Dudung ngagertak bari nodongkeun pistol. Jangan bergerak, angkat tangan, pokna. Gundi jeung saurang kompeni walana nyampeurkeun. Ari Guni ka Sukri da pugu urut babaturan sapasukan. Geuning silaing Sukri, nangtung sia bangsat, ceuk Guni. Beletuk najong bobokon Sukri, bobokong. Pugu we keur mah suku katembak katambah bobokong ditajong ku Guni satakerna. Aduh, cenah Sukri nyebutkeun aduh tuluy papelengkingan. Ayo ini cia setan, sing pencar ta babatok sileng teh deuleu. Guni meniti pupun cereng, melileuwih kejem alah batan walana. Atuh Sukri arek nangtung hararese da pugu sukuna katemak teh. Ngan beletak we sirah Sukri ditakol ku gagang pistol. Lei getih tina sirah ngalei mapai mapesa maseuhan beuheung. Nyaan para mitra Guni malarat ku dadasar di kamanusaan. Da eta geus kadarah dagingan ku pangaruh penjajah. Harita Sukri para mitra digalusur kuduaan, nepi ka beungeut Sukri teu puguh rupa kitu deui pakaian rarawek tur pinuh ku getih. Datang ka jalan regeyeng Sukri diangkat kuduaan beleuwar dibabetkeun kana truk ku Guni jeung ku Dudung, meningarekeun ka bangke bagong bae anu meunang moro. Geus kitu mah kumpeni baralik ka tempatna. Atuh Sukri anu sakitu mah geus ripuh datang ka asrama kumpeni, terus disiksa. Atuh para mitra sada disiksa menirosa naker ku Guni sinangaku ka mana pindahna pasukan Serigala Putih nu dipingpin ku Letnan Jakalalana nepi ka harita Sukri make disetrum sagala. Nyaan Guni telengesna teh da harita biti Sukri nu tatuku pelor malah dikucuran ku cuka meunang nyampuran ku uyah. Ieu para mitra nepi ka kitu-kitu nanya. Atuh puguh we Sukri gogorowokan. Rek hojah teu bisa sabab leungeun dibincang ka tukang. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Aya be aya wartos na para wargi bangsa urang nu jadi kenil kitu. Bejana para wargi leuwih galak tibatan walana meni asapang walanana kitu. Boh dina nyiksa jeung sajabana teu ingeteun para wargi yen manehna teh bangsa urang. Nepi ka kitu-kituna kitu cek wartos para mitra sadaya, cek wartos para sepuh. Kojengkan Dudung lanceukna Gundi ngadeuketan kalawan pokna bari ngajambak buk Sukri dikenyang ka tukang kuat ka ngalenggal. Sukri, siling apa kali ha? Dudung nunjuk ka Gundi. Adina nu tas nyiksa rosa.
Tapi Sukri teu nemalan atuh dudung pokna deui. Bari bangun nu gemes naker. Ngomong sia setan, lain ngabige wae. Apal teh ka dieu ha? Jawab sia. Harita Sukri gogodeg. Harita teh mun pok ngomong mah nyebutkeun teu kenal ka Guni padahal babaturanana sapasukan. Ku dasar kitu ngan cebet beungeut Sukri anu geus teu puguh rupa teh digitik. Kojeng Kang Guni nyampeurkeun deui kalawan ngomong. Ira ku si laing teu apal ka dewek sia Sukri. Coba terangkeun ka mana ngejatna si Jakalalana. Sok buru-buru bejakeun sia. Lamun si laing hayang dibebaskeun. Tapi sabalikna lamun si laing teu daek ngabejakeun si Jakalalana jeung si Abdurrahman, alamat tarang sia bencar ku pelor pistol. Sok buru-buru terangkeun sia. Jeung dikamanakeun dokumen-dokumena. Saban nyekel dokumen teh lintang ti diri si laing apaan lain? Cek Guni. Sanggeus nanyakeun Letnan Jakalalana jeung Sersan Mayor Abdurrahman alias si Cipeu. Tuluy nanyakeun dokumen. Memang bener nu nyekel dokumen atawa surat-surat teh lintang ti Sukri jeung Omon. Tapi Sukri tibatan daek nerangkeun sigana kajeun paeh ku disiksa. Da manehna ge boga kayakinan sok sanajan eta caritakeun oge, lan dibejakeun oge tetep dirina mah baris dipaehan. Tas kitu menurut firasatna. Manehna tetep gogodeg. Puguh Guni tambah nafsu terus nyetrum deui Sukri nepi ka sakujur awak oyag. Bijil kesang badag kesang lembut. Sanggeus meunang nyetrum teh bincurang nanu tatu ku pelor dibabukan ku besi pipah sagede inung suku. Peletak, Allahu Akbar. Peletak, Allahu Akbar. Setiap bincurang dibabuk ku besi pipa, Sukri ngucapkeun takbir bari ngerejet. Ari saurang kompeni pangkat letnan nu keur nyaksian Sukri disiksa gogodeg. Taksiran ku bandel-bandelna Sukri. Sakitu hantem disiksa ge teu daek ngaku, atuh eta kompeni pangkat letnan pokna. Ya, bukan main itu orang keras kepala. Itu ekstremis, Sersan Dudung. Sudah, masukkan tahanan saja. Siap, Let. Tema Dudung terus ngudaran tali nu dipake ngaringku suku Sukri. Da puguh Sukri teu bisa lempang sabab sukuna sabelah bareu. Ngan durug-durug we digusur ku saurang kenil pangkat kopral. Kalawan dibabetkeun ka jero kamar tahanan cepret pantona dikunci. Atuh Sukri harita gegerungan bari ngaringku. Isukna Sukri dibawa ke rumah sakit sangkan cager heula. Di mana geus cager rek dipariksa deui sangkan aya pangakuan atawa bisa nerangkeun. Tempatna kesatuan nu dipimpin ku Letnan Jakalalana. Anu memang para mitra sadaya nu ku Letnan Fredrik mah disebut ge manusia siluman. Dumeh Jakalalana hese rek beunang. Memang para wargi kasebut prajurit atau pahlawan mah dina katewakna ku pihak musuh. Kalawan dipariksa bari ripuh ku panyiksa, teu weleh henteu daek ngaku, teu daek nerangkeun di mana ayana kesatuan. Samodaya Sukri 1000 kali ripuh ge nampa panyiksa nu rosa, ku urut babaturan sakasatuanana tetep teu daek ngabejakeun. Ceuk pikirna dibejakeun teu dibejakeun tetep nampa siksaan, kadang kala tuluy dikaniaya. Lumatak pamadegan Sukri tibatan, manehna nyilakakeun atawa beratna ngorbankeun nu loba kajeun manehna sorangan nu jadi korban. Kitu hiji prajurit atawa hiji pahlawan nu bener-bener teguh tur ngabela bangsa jeung nagara katut agama. Inget manehna kana kekecapan, gugur 1 tumbuh 1000. Cag urang tunda ngadadarkeun perkara Sukri hiji prajurit nu sajati nu keur dirawat di rumah sakit nu walahu alam kumaha nasibna. Naha bisa cager deui tur panjang umurna, naha terus maut. Perkara patokan hirup manusia teu bisa ditangtukeun atawa dipastikeun ku manusia deui anging Allah Subhanahu wa taala anu maha kawasa nu maha wenang, kawasa sareng wenang nangtukeun kaayaan manusia. Sabab ceuk tadi ge ka manusia mah para mitra sadaya diusik-usikeun ku Allah, dibalik-balikeun ku Allah. Harita teh para mitra poeana pihak musuh ngayakeun serangan ka hiji kampung anu dicicingan ku pasukan Serigala Putih, tur nu dipimpin ku Letnan Jakalalana.
Saurang prajurit nuka telah oded keur balik ka lemurna samalah bebeja heula kanu jadi pamimpin yen manehna rek nepungan kolotna di lembur. Atuh para wargi sadaya sakalian bebeja rek kawin ka eulis Wiwin. Atuh manehna teu nyahoeun kesatuanana diserang ku pihak musuh. Para mitra pamiarsa, sakumaha nu kauninga. Harita teh poean pihak musuh ngayakeun serangan ka hiji kampung nu dicicingan ku pasukan Serigala Putih teh. Tur nu dipingpin ku Letnan Jakalalana saurang prajurit katelasi Oded keur balik ka lemburna samalah bebeja heula kanu jadi pimpinan yen manehna rek nepungan kolotna di lembur. Sakalian bebeja rek kawin ka eulis Wiwin. Atuh manehna teu nyahoeun kesatuanana diserang ku pihak musuh. Ari eulis Wiwin teu kungsi milu ngejat jeung kesatuanana sabab waktu aya serangan teh manehna jeung Maunah. Katut anakna Maunah keur dibuat parehuma. Ku dasar kitu eulis Wiwin dibawa ngungsi ku Abah Jatma jeung ku Maunah. Atuh ku timburu Letnan Jakalalana mah jeung ku Abdurrahman alias si Cipeu eulis Wiwin jeung Mang jeung Sukri beunang ku pihak musuh atawa korban katembak. Sabab waktu Letnan Jakalalana jeung anggotana reureuh di hiji tempat, mariksa anak buahna eueuh dua nyata Sukri jeung eulis Wiwin. Ku dasar kitu para mitra kalengitan dua urang anggota keur Letnan Jaka ngarasa karugian gede. Samalah tuluy ngahruk tapi seuneu amarah ngagedur jerueun dadana. Nafsu tur gemes ka pihak musuh. Bari timburuna Letnan Jaka jeung Sersan Mayor Abdurrahman alias si Cipeu nupangna pihak musuh ngadadak ngayakeun serangan teh dilaporkeun ku si Gundi urut anak buahna nu kabur. Memang bener henteu salah timburuna Letnan Jakalalana jeung Sersan Mayor Abdurrahman. Kitu teh samalah Gundi terus asup jadi nikah para mitra sadaya. Geus aya kana sajamna Letnan Jakalalana jeung anak buahna reureuh di eta tempat. Jakalalana kakara nyarita deui ka Abdurrahman bari tetep para mitra nyebutna si Cipeu. Kumaha atuh peu urang kalengitan anggota dua ye. Dua jiwa Sukri jeung eulis Wiwin. Eta tadi waktu urang diserang katingali Sukri jeung eulis Wiwin ngayakeun perlawanan. Letnan Jakalalana para mitra ingeteun ka Sukri jeung ke eulis Wiwin dumeh eta jelema areueuh. Mawi teu katingal Kang Asep. Temal Abdurrahman alias si Cipeu. Kamarana atunya. Sok sieun gugur we euy teu kabawa ku urang atawa katewa ku pihak musuh terus disiksa. Mangkaning eulis Wiwin ti heula kungsi nyangga siksaan. Letnan Jakalalana manghariwangkeun mung hanyakal waktosna kabujeng se.